Udah sabar. Tidak, kemana ini tidak? Pokoknya ulah kabalik saja menang HP asteroid. Asteroid, Android, beruneh mana teh? Wah, tapi bukan nama Idet nam. Mana mamung ngomong teh, ngomong bareng itu pentres. Balik juga itu Idet. Nggak sini tanya. Pusing tinggal. Jangan balik deh. Nah, tinggalin. Sumpah, pusing. Aduh. Au. Naon eta? Pantesan atuh batu, Bapak. Rupa-rupa wae jelema nyimpen batu di tengah jalan. Selalu batu, paling geleyak nih. Goblok dah. Balik goceng. Ya goceng pan mana yang ngilu numpak. Ih, kan perjanjiannya 10.000. Heeh, 10.000 di ditu pan mana yang ngilu numpak. Naon itu ribut-ribut? Nek. Tukang ojek. Soalnya dari goceng mungut. Terus? Emang perjanjian 10.000 pas. Ada mau 10 pas sih yang ngilu numpak. Nya bener atuh si Pudin Kan teh. perjanjiannya 10.000 itu. Apaan sih lu numpak? Saya sorot kain. Mantap tuh. Mantap banget siap. Tadi kan. Siap. Buka. Ya saya. Ye, naon? Geus cicing we. Mau ke hantu sekaing bos akrab pisan. Ye, naon emang naon? Naon cenah banget. Yang boga mata aing mah. Yang. Ayang. Sialah ya nu ngarasa ka budak aing ha. Nah, budak nu mana? Nyawa teh nyawa sialan. Saya nyawa teh naon? Balas bogo. Balas bogo tato. Oh, tato. Sieun aing mah. Biasa pisan. Sia nu kamari ngarasa di lembur aing ha. Teu nyaho saha? Teu nyawa saha we sia. Ning. Mesin ku tato aing mah. Ya lain budakna. Oh, ini nu ngarese teh. Heureuy wing mah hampura. Ini heureuy eta mah. Hurui we sia. Tengah. Aing makan wae jelema. Kawean aya mah ayo. Geus urang warna we aya mah. Hampura heureuy Kang. Hurui. Geus warna we ayo. Oh, siapa yang di kebotan? Sikat! Akan yo poh congcot aing. Mang, kunaon? Semengedas aing wae. Kunaon sia teh leuleuh tak banget aing bengap kieu. Aduh. Ripuh. Gara-gara si Pudin, bule aing teu kos bangun. Aing digebukan tadi dihareup, budak ojek nu dihareup.
Nareka mana tuh jawara teh? Aing teh kieu bule. Aing ternyata mah barang siar. Neangan handphone eta nu tulisanna naon teh lah? Android jeung si Une. Sugan siapa? Apal. Anu disololokeun. Apal. Bukan duit paraha. Balik. Balik. Aya sia duit mah aing gope-gope mah. Geus tong pusing ka urang we, teh urang diteangankeun. Balik. Awas anasan ieu duit dibarekeun handphone lapur di. Ini teu percaya amang mah ka urang teh. Ya atuh aing percaya. Aduh. Ayo. Atuh aing teh anjing. Ih, sia mah. Jawara tapi kakos kieu aing mah ampun. Aduh beratan. Assalamualaikum. Mang Junet. Mang. Junet, araya tuh, ya HP. Mang Junet. Junet. Ya HP teh ayeuna. Mang. Tah HP di kursi, Mang. Une. Gila mau kapan tahu aja ih. Sune. Ayo siang mila teuing. Ya tingali, mana HP Android kos kieu lo? Bener tinggalikeun kumaha bacaan Android tempo. Sudah lain kitu atuh Kang. Maksudna teh anu siga talenan ning, anu jang tikotokan siga batur. Iya bener Android itu baca Android. Lain, pokoknya anu bisa tikotokan siga batur nih anu siga talenan kitu tah. Hah? Emang teh nyaha? Lain tikotokan manusia teh tiktokan. Pokoknya mah eta we, pokoknya lain maksud Android teh bacaan Android lain tapi HP-na Android anu alus. Si bule bagong gitu nama babalan teh ya. Kalau dibere kos handphone ki bangun. Si bule aku ngakeun ka aing. Lah alasan jeung aing teh. Ya, pokoknya ini ti dieu ulah cicing di dia. Anjir ah. Si bule bagong gitu nama jadi aing diusir pamajikan. Bule ku aing sia. Ayo mana kernaon le? Ke Facebookan, Ohim. Kurang panggiankeun atuh le hayang ih. Tuh pas gitu bangun yang Facebookan. Ayo mana? Eta saha le dengan loba awewean di dinya mah garilik dah. Heuh atuh aing teh. Kurang panggiankeun le, kurang hayang atuh. Goceng ku aing panggieunkeun. Asya kitu we kabaturan teh le. Pokoknya heuh atuh aing ge kudu meuli kuota setengkeun Facebook teh. Nunggukeun bae lah, sal panggiankeun nya. Oh, hayang wae semua. Aku garis aing mah. Tah, ini kan tanggurak si bule teh. Iya kumaha handphone si teh. Jadi kieu aing mah teh nyaho. Ti ari amang kunaon datang-datang ambek-ambekan. Sia ambek-ambekan tah deuleu. Handphone aing teh maksudna lain nu ki patut. Nah, pabalog anjing ieu mah disorolokeun. Ari amang hayang pan kamari nu kumaha tuh mah. Android. Ari ieu naon sok baca ku amang. Teh. A Ya, M ya, D ya, R ya, O ya, I ya. D Bacana Android. amang pesenna nu tulisan Android. Android. Boleh salahnya di mana? Gitu loh. Ya maksud aing mah tah hayang nyaho, ieu ka dieu kan duit aing. Terjadi aing bung kos kitu patut. Punya pasti beli hari amang. Iya duit ka dieu bung aing terjadi. Kalau terjadi aing mah, dah aing teh ngabelan ngajual cau ka pasar. Ngabelan kos handphone kos bangun. Rojolan dan kos kitu handphonena, yey. Pokoknya boleh mah geus meuli we.
Hei, naon itu ribut kieu? Majunet yang beli HP tulisan Android. Terus masalah di mana? Sok komandan baca ieu naon? Android. Android. Heeh. Boleh salahna di mana? Si Junet hayang Android. Baca net. Iya bener sing sidik ku si Anet. Baca coba. Sok si jelas. Oh, emang geus tadi si ieu Android. Terus hayangna naon HP Android kan? Iya tulisanna Android. Nek ditanyakeun ke konter mana we. Sia mah sarwana aja takut si bule. Lain kieu bule mah sareng sia mah sarwana sepatu aing. Salah si bule belah mana ya Android iya bener. Nah, mau kan kamu udah pokoknya kepala mantap.